Man, kadang man. Kercicing kas aing ah. Ka dieu. Diuk di dia, diuk. Weh, bisnis satu mang. Oh, atulah. Juga aya kopinya. Ayo kopi. Ih, bisnis naon kas euy? Lah biasa emang utak atok. Tak atok Lumayan tambah kesel. nginjem aturan. Naon? Duit. Eta bisnisna. Jeung naon tuh bebas marmot wae segala duit. Kopi maneh kas? Rek aya mah ulah teh ketang ceherang wae. Herang we. Heeh, nyaong jam jeung naon teh da eueuh teh meunah. Gelas sih buku. Iya tutong kitu ka brand mah berean. Oh ya. Oh, mana yang banyak ieu? Bohong. Oh, gua teh hasil. Kan urang kitu teh rasanya. Aduh, ya kalau tahu sih ya. Heeh. Ya.